Sampurasun. Anu dipihormat Ibu Kepala SD Yayasan Atikan Sunda hiji Pasir Leutik. Anu dipihormat Bapak kalih Ibu Rengrengan Ais Pangatik SD Yayasan Atikan Sunda hiji Pasir Leutik. Anu dipihormat Bapak kalih Ibu Sepuh Murang kalih kelas genep SD Yayasan Atikan Sunda hiji Pasir Leutik. Anu dipihormat Bapak kalih Ibu tamu uleman anu dikareus siswa-siswi kelas genep SD Yayasan Atikan Sunda hiji Pasir Leutik tahun pangajaran 2022-2023 supados teu nyong kolong kana waktos sumangga urang ngarepkeun aosan kalam ilahi anu bade diaoskeun ku Ainun Najwa sareng sari tilawahna nyaeta Caira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Indonesia negara merdeka negeri urang salarea. Lagu Indonesia Raya Dirijen Anti Rahmawati SPD. Hadirin dihaturanan ngadeg.
pambage Salam pambage dilajengkeun laporan kelulusan kelas genep sareng kanaikan kelas hiji dugi ka kelas 5 anu bade didugikeun ku pangersa Ibu Novi Hendayani SSN salaku Kepala Sakola SD Yas hiji Pasir Leutik waktu sareng tempat sumangga nyanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sakali deui sampurasun. Acara dinten ieu nyaeta acara pangjurung laku sareng kenaikan kelas hiji dugi ka kelas 5. Mudah-mudahan hasil hidup sadayana kelas genep mah ujung keberhasilan kangge ningkatkeun ngalanjutkeun ka jenjang berikutna oge kelas 1 dukeun ka kelas 5 oge mudah-mudahan tiasa berprestasi. Alhamdulillah panginten dina tahun ajaran 2022 kelas genep lulus 100%. anaking seregi kelas 3B sejamintonkeun pupuh Mas Kumambang sumangga nyanggakeun. Itu pusing bangun ambek turun tina delman udah dipecahkan tari teu aya pisan ras-rasa Salam pambage anu baris didugikeun ku Bapak Dr. Adil Fadila Kusuma MSI salaku pupuh Yayasan Atikan Sunda sumangga dihaturan. Bismillahirrahmanirrahim. Nu dipihormat Bapak Ati Polsek Cimenyan, hatur nuhun Pak. Kang Yusuf Lancek Simkuring, para pengurus yayasan, para ketua unit, kepala unit, pupuh unit, Rajang Ibu Bapak Sepuh Murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh murid, komite sekolah panginten, hatur nuhun, parantos mercantenkeun pala putrana sakola di dieu. Rupina di Kabupaten Bandung mah kawilang langka pisan sakola anu masih kene ngokolakeun seni budaya Sunda. Ngiring bingah hidup sadayana parantos lulus di SD Yayasan Atikan Sunda. Kade nitip di dieu sadayana hidup diajar bahasa Sunda. Di dieu sadayana hidup diajar seni Sunda. Sing teras kacandak ka SMP atau nepi ka sakola anu sanesna. Nuhun upami engke diteraskeunna di SMP Yas supados karesepna bakatna sagala rupi tiasa dimekarkeun deui di SMP Yayasan Atikan Sunda. Bung sakitu anu kapihatur sakali deui wilujeng ka SD Yas hiji Pasir Leutik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke acara salajengna nyaeta penca di Eskul Penca mangga dihaturana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deui, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngahaturkeun deui nuhun utamina ka sepuh murid sadayana anu tos merecantenkeun ka SD Yas Facility kau ngabina dugi ka hasilna anu alhamdulillah tadi sore ibu kepala sekolah 100% dinyatakan lulus atuh mudah-mudahan teras tiasa nelaskeun anu dipikapalai ku sadayana murang kali Lajengna Dewara siswa pinunjul kelas genep SD Yas Hiji Pasir Leutik tahun ajaran 2022-2023. Pinunjul kelas genep A, pinunjul kahiji Akbar Granada putra ti Bapak Haryanto sareng Ibu Yuni Yupitas. Pinunjul kedua Cinta Julia Nugraha putri ti Bapak Gugun Nugraha sareng Ibu Rizky Yustin. Pinunjul kelas genep B Raihan Fatur Rahman putra ti Bapak Somantri kalih Bu Heni. Pinunjul kedua nyaeta Raisa Budiarti putri ti Bapak Muhammad Arif Budiman kalih Bu Entin Kartina. Prosesi pangjurung laku siswa-siswi SD Yas Hiji Pasir Leutik tahun ajaran 2022-2023 dikawitan.
nepi ilmu nu parantos ditampi ku murang kalih abdi. Mugi janten amal ibadah ka ibu bapak ibu sakadayana. Abdi salaku wakil sepuh setiasa ngabales ku sagala rupina. Mugi-mugi Gusti Allah maparinan bapak ibu guru kesehatan, kebahagiaan satrasna. Amin ya rabbal alamin. Terus ganteng waktu jauhan hubungan insan jeung insan omat gerah kagetkeun omat ulah jauhan silaturahmi manjangkeun tali mimitra ngeukeun kadede ngejauhan pacen kadang omat gerah raketkeun omat ulah dijauhan hubungan insan jeung insan omat gerah raketkeun omat ulah dijauhan silaturahmi manjangkeun tali mimitra
muka lawan rizki. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hormaten simkuring sadayana, keluarga besar khususnya keluarga besar SD Yayasan Atikan Sunda Hiji, nama ya SD Yas Hiji, anu sami-sami hadir, reus nu ngawitan apresiasi nu terdalam ti abdi sebagai perwakilan pengawas Kecamatan Cimenyan ka keluarga besar SD Yas Hiji anu dipimpin langsung ku Ibu Nopi. Tos ngalaksanakeun acara patulai tineng di keluarga SD Yayasan Atikan Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat ku abdi Bapak Ketua Yayasan, Ketua Komite, sareng Ibu Kepala SD, Kepala SMP, sareng SMA. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang mana pada kegiatan-kegiatan yang ada di SD Yas kami selalu diundang untuk hadir untuk memberikan arahan kepada anak-anak pada kegiatan. Pernah Bapak juga ke sini kegiatan pelaksanaan upacara bendera serta kegiatan-kegiatan lain. Mudah-mudahan sekolah ini menjadi yang terbaik karena dengan prestasinya mudah-mudahan anak-anak semua yang ada di SD Yas ini menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa membanggakan orang tua, sekolah, sehingga apa yang anak-anak citakan serta orang tua-tua citakan dapat berhasil. Selamat kepada kelas 6 yang akan melanjutkan. Mudah-mudahan kalian ke depan bisa menjaga nama baik SD Yas, bisa menjadi anak yang berprestasi ke depannya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Acara salajengna nyaeta Jaipongan Kalang Sunda ti Alika kelas 5B. Mangga dihaturanan. Emprak sadayana. Sumangga kasangakeun Jaipongan tintunan ti Degacot dina judul lagu Teras Sunda Cibiru ciptaan Deru Saputra khusus kanggo sanggar-sanggar seni Jaipongan. Hayu urang sasarengan ngajaga ngariksa seni budaya, jaga tali silaturahmi, sangkan nambihan rizki sareng manjangkeun tatali wargi. Di dayeuh Bandung urang patikeun seniman jeung seniwati sangkan terus berkreasi ningkatkeun derajat seni.
jadi aku, ibu bapak guru. Pangjurung laku bade didugikeun ku saha Pak Gus? Mangga di haturan ka pangersa Bapak Haji Abdul Aziz kanggo ayeuna dedal doana kanggo murang kalih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah dina raraga paturai tineng siswa-siswi tahun ajaran 2022-2023 dina danget ieu lumangsung parantos diawit dugi ka akhir ieu, mudah-mudahan segala rupi acarana murang kalihna binarungan rahayu kenging berkah salamat Allah subhanahu wa ta'ala. Awilujengkeun simkuring kalayan asmana pengawas SD Sinareng Ibu Hajah Endah Jabaliyah sasarengan ngereuyeun supados tiasa kamajengan ye SD Yayasan Atikan Sunda. Mudah-mudahan murang kali lebetna KSP lanjut SMP lanjutan janten murang kali anu langkung nanjer, langkung majeng, langkung pinter, langkung soleh, akhlakul karimah nasae. Pasaha nu keur ngumpul ngariung
namun siang panen daun pus lalambaran nyeri teuing mun teu tulus mi banda katunggaraan hirup ukur nunggu waktu nyerang lampah anu ngambang. Ka adik-adikku, anak-anakku di kelas genep di SD Yas, mudah-mudahan kapayun titip alma mater SD Yas Facility nya ulah hilap kana budayana, ulah era ku bahasa Sundana. So kadang-kadang Kang era lamun ngomong bahasa Sunda teh bapana ge sarua Kang di bumi teh kadang-kadang gitu kesini gitunya, padahal aku orang Sunda we lah gitunya. Jadi tadi amanat di kasepuhan di Pak Yusuf ulah hilang bahasana komo jadi budayana ulah dihilangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana ya ilahana ya sirlana umurana
ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu
Dinten almarhum Bapak Aditya Ramadan Matungku. Jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa, bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah, detik waktu yang memburu, detik yang tak pernah kembali padamu.
Terima